Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda kitab Duratun Nasihin halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkeun naon annahum sanyana para sahabat sa'alu eta naroskeun para sahabat Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu teras weh nyararios para sahabat, ya Rasulullahi, he Rasulullah, idza kharajta di mana keluar Gusti minad dunya ti dunya, fadhahrul ardi maka ari tonggong bumi khairun eta langkung sae lana pikeun abdi sadaya, am batnul ardi atanapi jero bumi. Jadi diriwayatkeun para sahabat naros ka Kanjeng Rasul, saur para sahabat teh, ya Rasulullah, ketika junjunan Kanjeng Rasul saatos ngantunkeun dunya parantos pupus, naha ieu ditonggong bumi kanggo abdi sadaya langkung sae atanapi sae keneh di jero bumi, di beteungna bumi. Walar Rasul qala ngawalar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana amrukum khiyarukum wa agniyaukum asya'akum wa amrukum syura bainakum fadhahrul ardi khairun lakum mim batniha. Saur Rasul di mana-mana aya pamarentah aranjeun kabeh eta, di mana-mana pamarentah aranjeun kabeh eta pilihan aranjeun kabeh, terpilih ti antara aranjeun kabeh, pamarentah teh anu terbaik kungkul, terus nu balaleunghar balageur berehan darek sodaqoh, nu baleunghar jadi dermawan, wa amrukum syura bainakum, terus aya urusan aranjeun kabeh dikedepankeun musyawarah, selalu musyawarah antara aranjeun kabeh. Maka saur Rasul, ketika pamarentahna geus adil, orang-orang terbaik kungkul, nu baleungharna jaradi dermawan berehan, terus deui aya urusan di antara aranjeun eta dikedepankeun musyawarah, fadhahrul ardi khairun lakum mim batniha, saur Rasul, maka di muka bumi ieu leuwih alus tiba keur aranjeun kabeh tinimbang di jero bumi. Ngan sabalikna saur Rasul, wa idza kana amrukum syararakum wa agniyaukum bukhalaakum wa amrukum ilan nisaikum fabatnuha khairun lakum min dhahriha. Sabalikna, ketika pamarentah aranjeun kabeh eta pamarentah teh anu garoreng, tegesna pamarentah anu teu aradil, pamarentah anu awon, awon itu baik dina akhlakna, awon dina kepemimpinanana, bukan orang-orang terpilih, mak oge wamrukum wa agniyaukum bukhalaukum, balaleunghar loba jalma tatangga dulur urang nu balaleunghar tapi mung jaradi dermawan, bakhil karoret kabehanana, jeung deui urusan-urusan aranjeun kabeh lain dikedepankeun kana musyawarah kumaha wae istri, wa amrukum ila nisaikum kumaha wae cek istri, itu pan kemah bakal naon teh seorang suami teh sieun ku istri, cek istri kitu kieu tah. Maka saur Rasul, ketika geus zaman waktu kitu mah fabatnuha khairun lakum min dhahriha, di jero bumi keur aranjeun kabeh leuwih halus tinimbang di muka bumi. Mau'izatun, teraskeun. An Aisyah radhiyallahu anha, katampi hadis ti Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi, Siti Aisyah nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi, as-sakhau syajaratun asluha fil jannah, ari nu beunghar nu berehan
dermawan sok barang bere eta teh berehan nu barang bere teh ibarat tatangkalan. Ari dahan tangkalna ieu tatangkalan teh tangkalna teh fil jannati eta aya di jero surga. Wa adzanuha mutadalliyatun fid dunya. Dahan-dahanna ieu tatangkalan nu tadi aya di surga dahanna ngarumbai ka dunya. Paman ta'allaqo bigosnin minha maka sing saha jalma anu muntang nyepeng pageuh kana ieu dahan ti surga tadi tembus ka dunya muntang pageuh maka adathu ilal jannah maka ieu tangkal tadi bakal ngabedol bakal narik ka anjeun menuju surga. Jadi urang suka berehan jadi dermawan sok barang bere kabatur sodakoh kabatur berarti urang teh sarua jeung naon sarua jeung muntang kana hiji dahan nu dahan ieu bakal narik ka urang ka jero surga. Amin ya rabbal alamin. Margi saur Kanjeng Nabi jalma anu berehan sok sodakoh mah ibarat tangkalan di surga terus dahanna ngarumbai ka dunia terus urang muntang kana eta dahan surga ku dahan surga engke ditarik urang ka mana ka surga. Sabalikna saur Kanjeng Rasul wal bukhlu sajarotun ari koret merepet jahe buntut kasiran mung barang bere eta teh ibarat tangkalan nu mana ieu tangkalna aya finari aya dina neraka dahan-dahanna ieu tangkal ngarumbai ka dunia. Paman ta'alaqa bigosnin minha maka sing saha jalma anu muntang kana dahan neraka tadi teh tegasna jalma anu koret mung barang bere berarti sarua jeung jalma muntang kana dahan anu tangkalna aya di neraka. Maka ieu dahan anu ngarumbai ka dunia jalma nu muntang kana eta dahan ti neraka ka dunia ieu dahan nu ti neraka bakal nganarik ka eta jalma ngabedol ka eta jalma menuju ka neraka. Saha jalma anu koret mung barang bere mung dermawan mung sodakoh barang bere kabatur sarua jeung ieu jalma muntang kana dahan nu ngarumbai tina neraka menuju ngarumbai ka dunia. Mudah-mudahan urang mah termasuk golongan jalmi anu gemar sodakoh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskeun. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaku an anfusikum. Tasaddaku kedagawe sodakoh aranjeun kabeh an anfusikum tina diri aranjeun kabeh. Wa an mautakum jeung gawe sodakoh ti antara anu geus maraot di aranjeun kabeh. Walau bisurbati main sok sanajan ku sargot cai. Pidauh Rasul kudu daraek gawe sodakoh urang sodakoh teh mangpaatna lain jeung batur. Gitu. Mangpaatna lain jeung batur sabenerna ganjaran sodakoh mah urang mere tuangeun ka batur, mere artos ka batur, masihan leueteun ka batur. Batur mah sebatas eta tuangeun leueteun sareng artos justru mangpaatna keur saha? Mangpaatna an angpusikum keur diri aranjeun kabeh tegasna mah keur urang keneh. Matak saur Rasul tasadaqo an anfusikum kudu gawe sodakoh aranjeun kabeh tina diri anjeun bahkan lain keur urang wa an mautakum gawe sodakoh teh keur ti antara nu geus maraot ti aranjeun kabeh contoh seperti saha seperti ibu rama urang muntos maot urang sodakohan ku urang mislah sawab ganjaranna dihususkeun ka ibu rama anu tos ngantunkeun atawa aki nini urang nuges maot ku urang disodakohan urang sodakoh ku urang sodakoh kasawe sodakoh namah bade artos bade naon bae oge niatan dina manah teh misla sawabna mudah-mudahan didugikeun nuges maot sebutkeun tah nu maotna walau bisurbati main saur Kanjeng Rasul gawe sodakoh keur nu maot teh sok sanajan ku saragot cai gitu bahasana ge sok sanajan ku saragot cai niatan urang sodakoh keur awak urang sodakoh keur saha deui keur ti antara anu tos marawat walau bisurbati main pailam takdiru ala dzalika maka lamun teu mampu haranjeun kabeh gawe sodakoh ku naon ku harta ku naon bae atanapi tuangeun tanapi ku cai teu mampu
teu mampu nama gambaran urang daya waktu sibuk misalna teu aya jamanan nu rek dibere sedekahna kumaha tah keur gawe sedekahna pabi ayatin min kitabillah sedekah ku baca ayat-ayat Allah gitu matak tong heran di urang seueur tradisi ketika aya nu maot sok ngayakeun tahlil ta eta tahlil teh ngalaksanakeun hadis Rasul kieu gawe sedekah keur anu geus marawat maca Quran. Sabab tahlil teh teu mimiti deuk dugi ka akhir nu dibaca ayat Quran jeung sholawat. Agama mana nu nyebut goreng kanu maca Quran? Gitu. Ieu ngalaksanakeun perintah hadis Rasul gawe sedekah. Gitu. Ngan urang mah tuangeun ongkoh leuteun ongkoh maca Quran ongkoh Fatihah Quran, kulhu palak binas Quran. Teras ayat-ayat khusus deui nu dibaca eta ayat Quran misla sawabna ganjaranna keur saha keur anu marawat kumaha teu kaburu da urang mah sibuk gitunya pailam ta'lamu syai'an min kitabillah lamun teh mah teu arapal aranjeun kabeh kana sesuatu tina kitab Allah misalnya aya jalma nu karek asup Islam hayang sedekah keur kolot-kolotna tapi manehna teu bisa maca Quran itunya rek dikir kumaha da teu pengalaman masantren meureun teu pengalaman belajar maca Quran ge teu bisa alasan teu bisa namah macem-macem aya teu bisa sama sakali baheulana teu pernah diajar atau teu bisa teh geus teu katingali naon teu katingali ayat-ayat Quran pa illam ta'lamu syai'an min kitabillah lamun teu apal aranjeun kabeh tina sesuatu tina ayat Quran maka pad'u bil maghfirah wa rahmah duakeun bae ku aranjeun kabeh ieu anu geus marawat teh bil maghfirah wa rahmah kalawan pangampura sareng rahmat. Faqad wa'adakum bil ijabah saur Kanjeng Rasul ketika anjeun maca Quran atawa nu tadi teh ya ketika aranjeun sedekah atanapi sok sanajan ku saragot cai atawa maca ayat-ayat Quran diniatan beres maca ayat Quran Allahumma awsil misla sawab ya Allah mudah-mudahan ganjaranna ieu bacaan Quran teh sing dugi ka anu itu teu mampu deui maca ayat Quran baca kudu amagfirah minimal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ta eta pad'u bil magfirah warahmah itu teh faqad wa'adakum al ijabah Allah geus ngajanjikeun ka aranjeun kabeh bil ijabati kalawan ngaijabah bakal diijabah ku Allah ta urang mah ngalaksanakeun kana hadis Kanjeng Rasul urangna kersa midamel naon kersa midamel sedekah mangpaatna hiji keur urang keneh dua keur naon deui sebutkeun keur ti antara anu marawat geus jelas keur urang mah bakal harta nu bakal maturan urang ke di akhirat mah lain harta nu dicepengan ku urang disimpen di bank pasti harta naon harta anu ku urang diinfakkeun disedekah jariyahkeun itu yakin bakal jadi harta urang nu bakal maturan urang engke di akhirat itu harta nu disedekahkeun. Lajengkeun Hayatul Qulub an Abi Hurairah katampi hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Hurairah qala tos ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli thamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fil wa hatta takuna mislal jabal saur Kanjeng Rasul man tasaddaqa bi adli tamratin sing sahaja mah gawe sedekah ku sabelah siki korma sedekah ku sapotong korma sabelah korma tapi urang korma nate sedekah nate meuli korma ladang meuli urang ladang tina usaha anu halal min kasbin thayyibin tina usaha anu sae berarti tinu barang halal tadina ladang kesang urang ladang usaha urang terus disedekahkeun ngan mampu sedekahna oge ku sapotong korma itu wala yaqbalullah illa thayyiba sedengkeun Allah tara narima Gusti Allah kecuali narima anu sae matak bade sedekah teh kudu ku ladang anu sae kudu barang halal ladang halal ulah ladang haram fa innallaha yaqbaluha biyaminihi sedengkeun Allah bakal narima Allah kana eta sedekah kalawan
kakawasaana Gusti Allah. Itunya ditampi ku Allah eta jamanu sedekah anu sae. Sumayu rabbiha li sahibiha, terus we Allah bakal ngurus kana ieu sedekah keur saha diurus ku Allah ieu harta nu disedekahkeun keur jalma nu sedekahna. Teu beda seperti kamayu rabbi ahadukum bilwah. Teu beda sapertikeun ngurusna salah sahiji aranjeun kabeh kana anak himar. Seperti orang boga himar, anak himar diurus bakal alus. Tanya kitu deui urang sedekah karena Allah. Sedekahna maka ku Allah sedekah urang bakal dijaga, diurus ku Gusti Allah. Diurus, dijaga ku Gusti Allah hatta takuna misla jabal, maka ieu nu diurus harta sedekah ku Allah tadi nu disedekahkeun cek paribasana saeutik sapotong korma kumari dijaga diurus ku Allah bakal terjadi ieu sedekah teh misal jabal, bakal sapertikeun gunung jadi gedena ageungna. Tuguh kumari gitu urang sing kersa midamel sedekah. Wal muradu bidzalika ari nu dimaksud ku ieu tarbiyatullah diurus ku Allah teh yu'addimu dataha wa yubariku fiha wa yujiduha min fadlihi. Allah bakal ngagedekeun kana datiahna ieu sedekah, Allah bakal nambah-nambah kana ieu harta nu disedekahkeun min fadlihi tina karunia Allah. Tong sieun urang gemar sedekah, tong sieun beak harta urang. Justru ku gemar sedekah ieu harta nu disedekahkeun bakal jadi barokah kana harta nu ku urang teu disedekahanana, anu teu disedekahkeunna. Tina karunia Gusti Allah. Hatta tasak lapil mijan, nu mana geus jelas harta nu disedekahkeun ieu dijaga ku Gusti Allah. Tina karunia Allah ieu harta nu disedekahkeun bakal ngaberatkeun kana timbangan amal engke di akhirat. Wa aku hadal hadis fi suratil Baqarah oge perkara anu nyaksian benerna dina ieu hadis teh sesuai dina surat Al-Quran, dina surat Al-Baqarah dina Al-Quran. Itu dina surat Al-Baqarah yamhaqullahu riba. Allah nyaeta ayat yamhaqullah ar-riba, Allah bakal ngalebur kana riba. Jadi lamun teh mah sedekahna ku ladang riba ayyuhibullah barakatihi, lamun teh mah urang harta bandana ladang haram ladang riba, Allah bakal ngaleungitkeun kana kabarokahan eta harta. Wa yuhlikul mal alladzi yudhulu fihi ar-riba, tegasna Allah bakal ngaruksak, bakal ngancurkeun kana harta nu mana eta harta kaasupan kacampuran ku barang riba. Na'udzubillahi min dalik. Terus weh tina ladang riba teh disedekahkeun ku urang, naudzubillah wala yaqbalu minhu fi'lal khair, maka Allah moal narima ti eta jalma kana kasayanana sabab ladangna tadi tina ladang riba. Naudzubillahi min dalik. Oge dina ayat sejen wa yurabbi shadaqah, Allah bakal ngurus kana pirang-pirang sedekah nu mana ngurus kana sedekah tina ladang halal, sedekah anu sae barang halal ku Allah bakal diurus. Ai yajiduha tegasna ieu harta ku Allah bakal ditambah-tambah, wa yubarik fiha fid dunya, jeung bakal diberkahkeun ieu harta anu disedekahan di dunia, wa du'afu sawaba fil akhirah, oge bakal ditikal-tikal dilipat gandakeun ganjaranana harta anu disedekahkeun, ganjaran ke di akhirat bakal dilipat gandakeun. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan jalma anu gemar sedekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.